terukur dalam artian si suami teu kenging samena boga rezeki menang sabaraha sing apahaleun pamajikan teh teu kenging salaki sumput salindu panggoreng-goreng na lalaki sumput salindu. Bapak Ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu proses sadayana teh perjalanan ibadah urang sadaya dina ngarumah tangga. Kan beda panganten mah teu kudu dipapagahan. Wah, panganten mah contoheun urang. Urang ya anu geus kararieu ieu nu kudu nyontok ka panganten. Matak saestuna papagah ieu teh kanggo urang sadaya. Kanggo urang sadaya ieu papagah. Urang terang karena posisi urang masing-masing. Si salaki apal karena posisi dirina yen dirina teh sebagai suami. Ari suami kedah ngagaduhan ketegasan, kedah ngagaduhan wibawa. Suami kedah ngagaduhan wibawa kan deh. Kedah ngagaduhan ketegasan, tapi terukur dalam artian si suami teu kenging samena boga rezeki menang sabaraha sing apahaleun pamajikan teh teu kenging salaki sumput salindu panggoreng-goreng na lalaki sumput salindu komo sumput salindungna teh keur kapentingan dirina jeung keur kapentingan kahayangna. Untung abdi mah kopeahna jarang ngangonu hideung. Selapkeun di dieu. Entong nyelap-nyelap dina kopeah. Pasihkeun we, paling teu dipasihan terang. Alhamdulillah mah ye menang duit teh 200 poe ieu mah ye. Cek pamajikan mana tuh? Gitu. Mana tuh? Tah 100 keur mama, 100 keur jaga-jaga. Wah, kadukeun we cenah kitu. Oh pancan meuli udud, degan dong meuli udud. Apek teh 200 teh poe eta saminggu teh mere-mere. Da teu meunang deui. Matak bikeun we entos. Soalna saur Bapak BPD teh mah jangan ada dusta di antara kita. Sabab lamun bade hitung-hitungan lain abdi ngabela ka kaum wanita punten. Lamun bade hitung-hitungan, lamun si bapak ngabedug, sabaraha ngabedug ayeuna? 60.000. 60.000. Ngabedug 60.000. Basihkeun sadayana 60.000-an ka bojona. Teu boga udud. Ceuk pamajikan apa aja napanya meuli we setengah, heuh bae setengah. Nu 60.000 dipake meuli rokok setengah. Sabaraha setengah teh? 10.000. Kopina we cenah. Opat 5.000. Berarti dicokot ku si bapak sabaraha? 15.000. Sesana sabaraha? 45.000. Gawena ngan sabedug. Ari pamajikanna sarua ngabedug. Sabaraha? 50.000. Memeh ngabedug naon heula? Nyangu heula. Memeh nyangu naon heula? Nyeusehan heula. Geus nyeusehan, geus nyangu, tuluy ngabedug. Balik ngabedug naon deui? Meresihan imah. Nyaitan pakaian tuluy nilepan. Nyangu deui, nyiar deungeuna, gas beak nyiar gas. Sabaraha hiji pagawean pamajikan poe eta? Mungkin aya 10 pagawean. Salakina sabaraha pagawean poe eta? Ngan sapagawean bari buruhna ge dicokot teuy 15.000. Jadi gede mana atuh lamun kitu usahana? Loba mana? Loba salaki, loba pamajikan. Nya loba pamajikan itu Bu. Jadi lamun secara hetang-hetangan lamun ibu nyeuseuh lamun dibayar ku si bapak sabaraha mayar ka laundry eta nyeuseuh anggap we 15.000. Eta masak lamun muruhkeun ka batur sabaraha muruhan masak anggap we 15.000. Eta nyaitan jeung nilepan lamun muruhkeun ka batur sabaraha anggap we 15.000.
Eta sasapu jeung ngelap imah lamun muruhkeun ka batur sabaraha anggap we 15.000. Eta balanya ka warung meuli gas tuluyan init ka ditu init ka dieu anggap we 15.000. Sabaraha lah pamajikan lamun digaji kudu jadi salaki. Salaki mah mere 60.000 teh mun geus asa sugem mah. Yusuh cenah ku pamajikan, nyangu ku pamajikan, meresan imah ku pamajikan, nyiar gas nyiar deungeuna ku pamajikan. Ai salaki naon atuh? Kaera tak ibu teh kudu atoh ibunya. Kan saeutik kungkul pamajikan mah tadi ge wajib taat kanu jadi caroge. Cek carogena nyeuseuh wayahna we nyeuseuh. Cek carogena nyangu wayahna we kudu nyangu. Sakitu wungkul ngan setiap marentah nu ngaran nitah mah kudu aya muruh nasok muruhan tara nitah teh tara tah eta nu jadi masalah. Allahumma sholli ala